ulah ngomongkeun anu lain sabenerna. Kudu pantrang bohong cadu ngabobodo. Sing tetek netep ka hareup. Hate sing buleut sing yakin. Ulah ngeluk semu era pikir heula sing asa anu arek dipigawe. Tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadi. Jauhan anu jahat lampah sing lempeng. Koma ulah nyimpang ti jalan anu larasnya ulah nyimpang. Berarti kudu lempeng mah gitunya. Urang kurang fokus. Jadi ulah ngalieu ka tukang cenah cokolot baheula mah. Ka tukang atawa ka gigir. Ya, tong luak lieu. Tong luak lieu. Ulah lancalin. Dah eta. Ulah lancalinci. Leres pisan. Aya oge saur sepuh kapungkur mah lamun urang erek nyorang hiji tujuan gitu. Kadejang ulah ngalieu ka tukang. Bising aya mau. Tapi mun diudah kumong pasti. Nya eta terus tah eta lah kahirupan urang salaku umat manusia. Memang dina waktos urang nuju hoyong mah, memang ai ka hoyong mah urang teh fokus kana tujuan anu parantos disiapkeun ku urang-urang. Tapi kanyataanna kahirupan teh sok aya gogodana. Tah eta Ti kenca katuhu anu matak urang mengpar karena tujuan anu akhir. Abdi mah asa emut memang ilustrasi nama sapertos pelari maraton. Ya, pelari maraton. Kumaha eta teh? Upami nu lari maraton makan tujuannya jelas. Ya, bade di mana, startna di mana, bade ka mana, tos jelas. Start sareng finishna. Tah, upami anjeunna henteu fokus kana ngolah tanaga, ngolah kakiatan, ngolah tujuan, pasti bakal menang. Ngajaga tina sagala rupina. Tapi upami anjeunna aya gangguan ninggal gangguan, foto heula geuningan. Kurang apal. Aya makan nganggo strategi. Iya, strategi. Kedah aya strategi. Makana eta ngolah kakiatan teh kumaha. Tapi upami misalna aya hal anu pika helokeun dipalih katuhu atau napi palih kenca, itu geuningan tiasa nyimpang heula ka dinya. Nyimpang heula ka dieu. Lompat deui. Lompat deui akhirna bisa jadi anu disimpangan eta teh nebihkeun urang tina tujuan. Tah eta dina asa dongeng itu kuya jeung kancil. Ya, bener eta. Leres. Tapi meunang eta kuyanya. Kulantaran naon? Kulantaran naon tah bentenna? Pinter si kuya mah. Make strategi. Ya make strategi. Jadi si kuya eta nu ngaganggu teh nya. Kancil. Kulantar kawas eta. Nah, berarti eta fokus. Nah, kudu jadi fokus urang teh kitu kana arah kana. Ieu teh nyaritakeun naon tah fokus. Malah kana kancil nya. Jadi memang fokus. Memang anu dicarioskeun di urang di obrolan urang teh kedah fokus dina ngudag tujuan hirup urang. Pengalaman tuh fokus. Cing Kang Willy. Abdi mah emot kana ieu, pami fokus teh kana kuda geuning di ieu di pasangan ieu teh. Kacamata. Mohon, jadi paningal teh kapayun wae kitu. Jadi mohon. Nah urang ge kedah kitu supaya urang fokus. Kumaha urang maleset. Anggo kacamata. Abi tos aya ieu. Tapi kitu oge nya. Tapi eta simbol ya. Simbol eta teh ilustrasi nu leres. Yen kuda teh dipasihan ieu teh supados anjeunna nurut we naon anu disuhunkeun ku eta ku nunggangna. Kesapanan aing
Kacamata kudanya. Kacamata kuda. Eta istilah nama. Ya, ya. Istilah namanya eta lah kehidupan urang teh memang henteu gampil. Gampil. Seueur gogoda, seueur ujian anu ku urang kedah di langkungan. Aya laguna ge. Cing. Jang, hirup teh gampang. Teh cukup ku di pikiran. Balik ujung di lakonan tah. Eta pirang logo eta. Lah, itu Sina yang lagu tah. Jadi hirup teh teu gampang maksudnya tah jadi. Oh, itu ciptaan baru. Lain. Ciptaan anyar. Nah, jadi selain ti ku urang kudu di pikiran, Kudu di lakonan. kudu di pikiran sing asak mikirna teh gitu. Nya nu kamarinya Nya made urang perkawis kamari. nyangu teh. Nya. Sing asak-asak Sing nang asak-asak hijau. sing ngejo, Asak, besing sing tutung ngejo. tambagana, sing asak-asaknya nejo, sing kadukung jagana. Laras. Artisna Pak artosna panginten dina urang milampah kahirupan. Upami aya gogoda tingali heula sing asak. Nah, ieu teh dek mengparkeun tujuan Nah, urang. gitu. Atanapi bade ngadukung panginten kana jalana urang. Ya. Terus Tapi seringkali upami orang nampi gogoda, orang tos terang upami eta teh moal leres. Nah, anu rada bahayana teh upami ipis-ipis katinggalina teh leres gitu. Padahal lami-lami engke jadi Mengparkeun. kabengbatnya tah, kagoda gitu. ieu Eta sae. nu bahaya. Anu mah bener naros we. Kumaha carana tah ngabentenkeun? Nuhun. Ieu teh gogoda, ieu teh anu ngabantos urang dugi ka tujuan. Mohon. Nya memang patali sareng fokus ieu hal anu penting ya. Kanggo murang kalih oge kan upami jang diajar sing fokus ulah ka ditu ka dieu keur ngagawekeun PR mah sing rengse gitu kan ya kedah fokus ulah kayak kacandak kuno ngageroan ayo orang main bal yuk gitu kan padahal nuju ngapalkeun atanapi nuju ngapalkeun enjing bade ujian aya anu non teh nu nelepon ngajakan main game sasarengan kan jadi kagoda tah kabengbat panginten dina hal nu sanes oge misalna upami urang fokus bade damel hoyong leres ulah kagoda oge misalna ku nu ngajakan nya ieu sapertos tadi contoh misalna lebet ka kantor teh kedah jam 1 jam hiji misalna gitu tos tuang siang kalah 5 menit deui teu naon lah tinggalin 5 menit mah moal nanaon kenyukeun ka hampura we ka HRD teterangku HRD teh dicatet eta teh dinten Senin dinten Rebo dinten Senin deui dikumpulkeun janten poin urang ngirangan prestasi tah gitu tapi kan urang emotna ngan 5 menit makanya jadi masalah padahal 5 menit dikempel-kempel tiasa janten sajam gitu telatna dipotong urangna ngambek basa dipotong teh gitu eta urang teu ningali upami eta teh sapertos naon teh hal anu ngagoda misalna kan upami urang diajak kanu hal-hal anu teu leres anu naon lah maling misalnya atanapi maehan eta kan urang tos terang wah moal lah tapi upami kitu tah telat-telat sakedik ngagaleuh bona dicandak sakedik digentos kan alah senengan kurang 3.000 maknya henteu dan sapertos eta tapi sakedik kebiasaan eta janten henteu leres gitu nyandak urang gaduh kebiasaan anu henteu leres lami-lami janten nuju lempeng kieu kacandakeun sakedik terang-terang tos tebih gitu nah eta nu langkung bahaya numutkeun abdi mah jadi memang tujuan urang upami urang bade hirup bener kedah bener da fokus tong kaganggu ku hal-hal nu alit memang nya eta lah memang anu bahaya teh keur manusa teh gangguan anu tipis ipis pisan sakedik padahal eta anu pentingna teh sanes sakedik seueurna tapi sikepna aya paribasa kieu pan
katsugak mah tara ku tongong gajah cenah. Aman itu ngomong aja. Kabeureuyan mah Nah. tara ku tulang Nah, muning. tara ku tulang muning tapi Nah. ku cucuk peda lamun kabeuleuh. Oh, iya. Nah, eta. Da tulang nyeri, muning mah gede mah. Iya. tapi Nah, nyeri jadi- pisan Iya, pan oh. ku cucuk Nah, pedagang. jadi hati-hati ku masalah anu alit teh gitu. Leres. Leres. Eta nu ngaganggu fokus urang. Ya, eta. Ya, Leres. nya tak memang teu gampilnya teh Hani. Mohon. Nya panginten kumaha ayeuna patarosana ya. Kumaha urang tiasa tetep fokus Eta dina mah kahirupan. rumusna. Ayat Rumusna. 25 disebatkeun. Nya mohon. Tadi Ayat 25 di dia disebatkeun sing teteg netep kaharep. Hate sing buleud. Nah, jadi di dieu nu kahiji tetepan numutkeun sikep mana? abdi nu kahiji urang kedah gaduh tujuan. Upami jelas. urang teu gaduh tujuan naon bade difokuskeun. Leres, leres. Nya, aku mah engke weh, mengalir gitu kan. Anu mengalir teh kan sanes lauk anu hirup. Nya. Lauk anu paeh. Kacandakeun Oh, ku aliran kalirnya. cai. Leresnya. Biasa etanya. Tapi upami urang gaduh tujuan, urang misalna hoyong naon kitunya, hoyong ayeuna urang nuju hoyong diajar langkung satia ibadah gitu. Aya tujuan. Urang bulet. Jadi aya main bal, aya tinju di TV di jam pas ngalayanan, moal. Bade ibadah. Kan aya godaanna kitunya. Leres, leres. Alah, iya jam ibadah keluarga tapi aya main bal gitu. Kaganggu nya. Kaganggu. Tapi kan emangna main bal dosa? Sana. Teu. Tapi upami urang teras-teras kaganggu wae jam ibadahna kumargi nonton eta main bal tanapi naon kan lami-lami urang teu ibadah. Nya ngawangun sikep Nya. anu teu ajerih ka Gusti. Janten nu kahiji tangtos kedah gaduh tujuan. Naon tujuan urang? Anu salajengna sing yakin. Kedah yakin yen urang tangtos tiasa bakal ngajugjug kana tujuan eta. Gaduh tekad, gaduh niat upami Kang Omen dina Gunaman Sata Acana nyebatkeun urang kedah gaduh niat, gaduh tekad Gusti abdi ayeuna bade satia dina ibadah misalnya sapertos kitu. Tanapi dina hal-hal nu sanes naon nya ngariksa artos. Misalnya iya artos bade disimpen tos gajian teh bade ditabungkeun keur jaga barudak kapayun gitu. Godaana misalnya aya diskon Wah, etanya. ngan kapake 100.000 gitu. 100.000 lami-lami tah si simpenanna teh teu cios-cios. Sementawis murang kali teras kaperiogian teras nambi. Janten sanes hal dosan teu dosa biasana. Tapi hal anu sakedik tadi nu disebatna ipis tapi lami-lami geuningan urang teh tebihnya. Anu niatna bade nabung unggal sasih henteu cios-cios. Padahal tos sabaraha lami gitu eta nu anu kedah atos-atos oge janten kedah buleud manah upami dina pangandika Gusti anu sanes mah disebatkeun urang teh sapertos jalmi anu aya dina pangbalapan. Kedah fokus, kedah muser kana jalan balapan eta. Kitu oge dina karohanian. Ngiring ka Gusti, hirup saluyu sareng pangarsa Gusti. Eta teh sapertos urang nuju balap. Seringkali aya gogodana gitu. Tadi Pak Kang Samsudin nyebatkeun maknya anu maraton bade selfie heula. Maknya anu maraton terus dada-dada gitu kan tangtos anjeunna kedah ningali kadinya janten ieu nu numutkeun abdi ulah kaditu kadieu teh nya memang hal anu sae hal nu diperyogikeun dina usaha upami misalna abdi icalan naon misalna nya abdi icalan dog asin misalna kitu kumargi teu acan katingali hasilna abdi tos ngarasula ayeuna mah abdi rek dagang sorabi gitu. Acan katingali deui aya dog asin aya surabi gitu nya gentos deui Kami kan ada surabi da. gentos deui
misalnya gentos deui kumargi acan rame, abdi mah ayeuna rek dagang ketan beuleum misalnya gitu. Henteu fokus naon kitu anjeunna teh bade maneh teh rek jualan naon pan kitu. Upami dileukeunnan misalnya abdi bade icalan endog asin nya upami tacan rame nya dikintun ka restoran ditawis-tawiskeun. Kirang rame deui misalnya online dijantenkeun status WA kan fokus. Lami-lami tiasa kawentar yen abdi teh juragan dog asin misalna gitu mugi-muginya. Iya. Dugi ka juragan janten nya fokus ieu janten hal anu penting pisan numutkeun abdi. Memang segala hal oge fokus teh penting. Beres. Penting pisan. Kurang fokus misalnya dek ngawangun kulawarga, kurang fokus. Ngawangun kulawarga nu leres kumaha. Tong ka itu ka dieu. Karena ibarat mentangkeun panah gitu nya. Nah, lamun urang hayang nepikeun kana titik teh gitu nya, kan titik teh kedah aya fokus. Leres. Lamun teu fokus mah melenceng. Leres. Tuh. Gitu oge lamun urang aya tujuan naon wae gitu kedah fokus. Latihan itu diperyogikan. Latihan. Dibiasakeun. Lainnya latihan seperti kieu. Olahragawan pemain sepak bola. Latihanna teh aya khusus. Leres. Henteu tiasa anjeunna bade main sepak bola, latihanna kangge ngiatkeun otot tinju. Da moal fokus atuh eta mah. Da latihan sepak bola mah kana sampean. Leres. Fokusna sampean anu dikiatkeun. Iya. Pokona mah anu gaduh bitis ageng teh eta saya kana sepak bola. Iya teh pokoknya. Tah mohon kitu. Komo ka seniman anu ngacapi. Latihan penyarian. Jadi latihan teh kedah fokus. Jadi teh hasilna pasti benten. Mohon. Ayat 26. Pikir heula sing asak anu rek dipigawe. Tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadina. Janten upami urang fokus, urang latihan, ngemutkeun kalayan leres-leres naon bade dipilampah disebatkeun ieu dina Siloka pasal 4 tangtu bakal hade jadina. Usaha urang Hartosna tiasa teh disebatkeun ieu teh aya perencanaan. Nu direncanakeun leres-leres bade fokusna ka mana. Teras diemutkeun nya tiasa oge sapertos kitu salah sawiosna tiasa. Urang bade usaha naon, urang bade milampah naon, fokus leres. Dina Sunda mah istilah dipikir dibolak-balik, dibaweung diutahkeun teh kitu tah. Hartosna Nya tadi pertimbangkeun teh ya direncanakeun. Direncanakeun. Diemut sing dugi ka asak kitu nya. Leres. Nya. Nya Pikir bolak-baliknya. Cuman teh tiasa dibayangkeun upami urang ngawangun bumi misalnya encan beres lantai hayang nambihan da teu fokus teh ya meureunnya jadi teu rengse-rengse tanapi artos kanggo bumi dipeserkeun sanes heula eta mah rengse-rengse oge tadi hoyong nabung hoyong gaduh bumi tabunganana dicanakan kumaha ka peryagian kudu ieu mah latihan heula. Tanapi bumina virtual bobohongan. Janten rumah saurang dinten ayeuna rumus masalah sadi dinten urang kedah fokus. Ulah ningali ka kiri ka kanan. Dina naon dina kahirupan. Dina ngajugjug kana tujuan kahirupan urang. Entong kaganggu ku masalah kencakatuhu urang painten. Lain geuningannya rumah saya teh upami ku urang di guar mah jero pisan ieu nanya manfaatna nya kamu kan kumargi dina rumah saya kan aya rasa. Rasa eta nyangkutna atanapi berhubungan sareng sikap urang ka manusia, sikap urang ka Gusti urang. Upami urang teu gaduh rasa, kumaha urang dek sikap
sae ka wargi urang. Nya leresnya. Nya. Urang upami urang teu gaduh rasa kumaha urang sikap urang ka Gusti. Nya anu langkung utamina mah kangge anu seueur masalah ieu mah nya. Mohon. Kanggo anu seueur masalahnya manawi kitunya tiasa muka sakedik-sakedikeun ku Kantenan, ayana kantenan. guaran rumah saya gitu. Laras. Kumargi saena memang dina siloka ieu teh seueur pangajaran anu gumantungna kana Gusti Allah, ka Iya. Gusti Allah. Sareng Hikmah. hiji deui kitu nya kumargi ieu teh anu nyerat Siloka ieu. siloka ieu hartosna sanes orang Sunda oge kitu nya. Gitu janten tah upami aya guaran-guaran anu rada benten sareng pemahaman urang selaku orang Sundanya. Nya sakedik-sakedik kasih aya wae gitu nya. Perbentenan pahamah gitu. Oh Tapi- ieu mah kieu gitu. Tapi ieu mah memang dadasar kangge hikmah manusia. Jadi upami urang nyokok kana kitab siloka ieu, cobi weh sadayana anu dicarioskeun ku kitab siloka ieu, sepuh urang karuhun urang parantos siga terangeun. Da kumargi ieu mah memang perkawis hikmah ti Gusti Allah kangge urang teh ngajagi sikep urang ka sasama. Ta upami naon papalimpang sareng ieu pasti karaos. Iya. Da ieu mah hikmah Salomo teh ya paling luhur lah hikmahna di antara sasaha. Iya. Sasaha upami di nilai manusia. Anjeunna mah paling rada nyongcolangna gitu nya. Di antara jalan di antara manusia gitu anjeunna anu dipaparin hikmah ku pangeran. Padahal numutkeun sajarah dina anjeunna nyuhunkeun depan di tawisan hoyong naon kitu nya. Anjeunna mah nyilih hoyong hikmah. Sanes harta banda. Harta banda. Tah berarti ieu panuju sareng anu ilustrasi Tah, ku hikmah eta anjeunna otomatis harta banda ge nuturkeun kitu. Leres. Ku aya hikmah teh. Kang, terang teu buhani. Kumarga aya keneh 3 menit deui we urang teh teh nya. Sanes eta. Ieu penting pisan. Kumaha Anu tadi disebatkeun kunaon sesepuh urang, urang Sunda atos nyontok kana hikmah-hikmah Salomo ieu. Kumargi aya pamendak sajarah. Janten dina waktos zaman Raja Salomo kapungkur kan ngawangun bait Allah. Tah kayu-kayu teh aya oge di daerah timur. Nah, miturut kana penemuan sejarah ieu ternyata eta teh di duka ieu kedah peryogi panalungtikan deui, tapi ieu aya penemuan anu enggal. Yen tapi tos dibuktoskeun ku catatan sejarah eta, ternyata kayu jenis eta teh di daerah Jawa Barat. Dugi ka Raja Sunda anu kapungkur kan urang teh agung kan Sunda land teh lah tanah Tatar Sunda. Wah gitu kayak Nesta gitu. Ieu teh anu dikintuna teh ngalangkungan laut. Aya itu catatan sejarahna. Tah ieu cobi ditalungtik deui hartosna kieu. Kunaon abdi bet nyarioskeun kieu. Kumargi siloka nu aya dina karuhun urang nyokok kana pangandika Gusti. Hiji salah sahijina sikap welas, sikap asih. Upami urang henteu gaduh kanyaah kasasama kumaha urang bade akur. Sok tah aya di dieu sadayana anu dicaurkeun ku Welasan, asihan, deudeuhan. Eta sumberna kahirupan umat manusia kan tina mana? Nyaangan kanu poekeun. Nyaangan kanu poekeun. Nya Mere itu kanu naon cenah? Mere itu kanu Rengkon. akur sakasur, akur sadapur, akur sasumur, akur salembur. Tah eta teh kan nilai-nilai anu aya dina siloka.
Leres. Semua. Eta tos kapendak ku sepuh urang. Kumaha urang dina ngawangun hubungan jalmi sareng nu sanesna. Sekarang upami di urang mah di orang Sunda gitu nya tapi sareng silib sindir sareng siloka. Siloka sasmita. Jadi segala rupa teh sok tara basna diucapkeun tapi sok ngalangkungan silib Simbol. Leres. Leres. Siloka eta. gitu. Sareng berhatoskeun kana rasa. Ya. Kumaha kieu kan saur di Sunda mah basa teh gambarna rasa. Eta. Basa teh gambarna rasa. Leres. Eta. Jadi orang Sunda mah moal bisa ngabasakeun lamun encan aya rasana. Kajenting cicing we. Kadenting cicing. Leres tah ieu kedah ditalungtik langkung jero tapi ieu waktos. Nuhun, leres. Kumaha bade ditutup ku ieu Tutup ku kopi. ku raja. Ayo lah. Mangga, Siap. mangga. Sanes ku aja ku eta anu rumasa. Oh, urang kawihkeun nya. Jadi asa serba salah. Oh. Hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah musti nu jadi hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah musti nu jadi ulah ngomongkeun anu lain sabenerna kudu pantrang bohong cadu ngabobodo sing tetek netep kaharep hate sing buleut sing yakin ulah ngeluk semu era pikir heula sing asa anu arek dipigawe tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadi jauhan anu jahat lampah sing lempeng koma ulah nyimpang di jalan anu